sandriyin wal sandriyat kurang selalu benar kula Jawa bil barakah urang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ingsun kalawan nyebat jenengan Allah Rahman kang mapari nikmat gede Allah dalam dunia. Ar-Rahim tur kang mapari nikmat gede Allah dalam akhirat pakot. Alam tu tawi jenis budi kang babat di Rabbil alamin tetap kalwe pangeran alam kabeh. Wassalatu lan tawi rahmatullah wassalamu lan keselamatan ku ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tetap ingat dasar Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa badulan sawza bismillah alhamdulillah salawat lan salam mayaqulu maka bakal nanti kasama bakran wa rahmat rabbi kang banget batoy maring rahmat Allah. Al-Mabiru kang waspada al-Basru kang ningal Ibrahim al-Bajuri nyantana Ibrahim kang bangsa Bajuri negara ni Dutak siri kang anduane bebe kang talawa usnuri mini saking sun sabab madaliwani setengah pirang-pirang dolar Aslam muka matutakan sapa Allah melalui kedua sun malum lan kedua bantul ikhwan Al-alaing tingkah wasyanalan kalakuan nanuk tebaingnya tak nulisakan ningsun lau kodwe bantul liwat risalataning risalah tastamilu kang ngomongku ala sifatil maula ingat tasai bira-bira sifat kapangeranan wadah dialan tawila lawanan sifatil maula wa malan sifat ya jujuk kang unangnya sifat pihak kita lain dalam Allah ta'ala wala malan ingat sifat yajib kang wajib pihak rasul dalam pira-pira rasul wa malan sifat yastahil kang mustahil ya sifat pihak dalam rasul kabeh wa malan sifat yajub kang unangnya sifat wajab tu maka nyumbadanan ingsun ing badul ikhwan ila dalika maring mangkono an aktuba atanapi ila dalika maring mangkono risalah Fakum tu maka ngucap ingsun wa billahi lan ing Allah taufiku tabi nyunuhun pitulung yajib wajib ala kuli mukalab piningatan saban-saban wang mukalab apa yari pangawuro ya si mukalab maing sifat yajib kang wajib ya sifat biya kita lidan maka Allah ta'ala wa malan sifat yastahil kang mustahil ya sifat wa maya jujulan sifat yajib kang menang ya sifat wallahu alam. Cekamari wayajibu ala kuli mukalafin tah yajibu didinya mah disebut nate wajib syar'i urang lajengkeun kana ma yajibu pihakihi ta'ala tah yajibu didieu mah wajib nate wajib akli tapi satu acan urang ngabahas dina perkawis yajibu wa yajibu pihakihi ta'ala anu kasupkeun kana wajib akli mustahil akli jeung jaiz akli mali saur Imam Haramain mah lamun seug si jalma sawaktu hirup di alam dunia teu apal kana wajib akli mustahil akli jeung jaiz akli maka dihukumanna teh palaisa bi'a kilin sarwa rejeun teu boga akal kitu di barudak mata wajib-wajibna ku kudu-kuduna malah mah fardhu ain ngaji kana sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahilna jeung anu wenangna satu acan kurang diuningakeun dina perkawis sifat wajib di Allah mustahil di Allah jaiz di Allah urang kedah terang heula naon ari akal gitu. Lamun seuk urang akal di hareutean otak atawa polo berarti pinter kene sapi jeung muning daripada manusia. Naon sababna? Sabab ditingali dohiriana sirah muning jeung mastaka jalmi agung kene sirah muning. Naon atau ari akal teh berarti akal sanes bimakna otak atanapi polo. Kumaha atau ari tarifna akal teh? Isaur ulama
akal teh sok catet teh moal mangi di kotek take di dieu dina ieu mah moal. Akal teh sirun ruhaniyun tudriku bihin nafsu al uluma daruriyata wan nadariyata wa mahaluhu al qalbu wa nuruhu fid dimagi wa ibtida'uhu minhi min nafhiruhi fil janin wa awalu kamalihi al buluhu. Eta akal, ta'rifna akal. Lamun cek bahasa urang mah ngaran akal teh sesuatu anu abstrak atanapi bangsa ruhani, atanapi disebutkeun deui nurun latifun cahaya nu lembut. Tudriku bihin nafsu keur naon atuh ari fungsina akal teh al ulumad daruriyata wan nadariyata keur nganyahokeun perkara anu daruri sinareng nadori akal. Naon daruri teh ceuk bahasa urang mah perkara nu gampang atanapi nadori anu sulit. Tah keur perkara daruri mah teu kudu ngaji, teu kudu eta mah. Da apal sorangan, ngarti sorangan si akal teh. Perkara daruri mah saperti kieu urang ningali kana titik, ceuk akal moal sapati-pati aya titik lamun seuk eueuh nu nyieun titik ngarti akal mah langsung. Terus deui panon dideuleukeun kana buah cau anu hejo keneh, apan akal langsung spontan ngarti ceuk akal oh buah cau teh atah keneh da ditingali rupana ge hejo keneh akal. Boro-boro bangsa urang, boro-boro pantar urang anu geus micak dibaleg jeung dewasa. Budak leutik anu anyar lahir kara kenyot susu indungna. Poe ieu daekeun nyusu, poe isuk ulasan kunu pait da abong moal kudu daekeun. Naon sababna? Sabab nu kamari amis nu ieu pait. Tah eta mah perkara daruri geus teu kudu ngaji nu kitu mah da bisa sorangan apal sorangan. Kumaha lamun tibana ka jelema lolong ye, jelema lolong pan teu nempo tah nu lolong mah kudu nurut tumut kumaha ceuk nu beuntak kitu nu lolong ye. Geura lamun seuk nu lolong marakadawang atawa bantongor teu nurut mawa karep sorangan paeh bisa jadi. Ini jeung nu beuntak rek meuntas ka hiji nyebrang hiji wahangan. Ceuk nu beuntak, hei nu lolong tong kadinya hareupeun anjeun teh wahangan caina nu keur badag. Kumaha nu lolong nu marakadawang teu nurut ka nu beuntak, lain cenah ieu mah jalan raya kaciri ngaguruh mobilna ge. Lengkah weh karek ke suku antel kana cai badag bari tarik kolewang weh ka bawa palin modar weh ka dituna teh paeh da teu ngawarok ka nu beuntak. Kumaha nu lolong nu ngawarok ka nu beuntak, ceuk nu lolong tong meuntas kadinya cai wahangan badag yu tuturkeun kaula urang ka dieu jalana nurut salamet si eta dan nurut ka nu beuntak. Model urang keur di alam dunia urang teh disebutkeun lolong sabab can pernah panggih jeung Gusti Allah, can pernah penak jeung Rasulullah, boro-boro penak nyimpe ge acan. Atuh hirup urang teh kudu nurut tumut ka jalmi anu geus uninga ka Gusti Allah, beh dituna Kangjeng Nabi, beh dieuna sahabat Nabi, wali-wali Allah, beh dieu pisan para ulama sebagai warasatul ambiya. Darumasa urang teh jalma nu lolong. Eta perkara daruri teu kudu ngaji eta mah. Kumaha perkara nadori? Perkara nadori mah saperti urang nguningakeun kana sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah. Tah eta mah perlu bimbingan guru, perlu bimbingan kiai, perlu bimbingan ustad keur nguningakeun nana sabab ieu mah perkara anu sulit kudu perlu masantren heula atawa ngaji heula. Terus gitu.
iraha cenah ti mimitina akal teh ke ulah waka kadinya wa mahaluhu di mana ari tempatna akal al qalbu tempatna teh nyaeta hate tempatna akal teh hate geuning ari mikir sok kusirah geuning ari mikir sok di luhur dina sirah wa nuruhu pidimagi cahayana mancer kana sirah matak tingali jelma lamun keur diputuskeun cinta anu nyeri hate nu lieur sirah jelma keur loba duit bungah katingalina nu bungah hate nu katingali bungah beungeut gitu matak mancar kana sirah tempatna akal hate ngan di mana urang mikir ku sirah sabab mancar tina hate kana sirah wabtida'uhu iraha mimitina ayana akal minhi minabhiru ruhi sami sareng niukeuna nu maha kawasa sawaktu masih keneh aya di lebet patuangan nu jadi ibuna masing-masing atanapi masih keneh janin sami sareng niukeuna ruh kana jasadiana eta si janin jadinya mimitina akal geuning pas lahir budak sigah teu ingar omong geus aya akalan wa awalu kamalihi al bulugu mimiti sampurnana akal teh di mana eta si jalma geus nincak umur baleg karak sampurna di dinya mah bisa ngabedakeun mana anu haram mana anu halal mana dikotok jeung mana dodol kakarak di dinya mah sampurna akalna tak perkawis akal aya sabaraha hiji atuh akal teh aya dua teh loba ngadul akal teh bisa kabeh jalma teh naon hiji-hijina hiji akal goriji dua akal tobe'i naon akal goriji akal anu mampu ngarti boga kekuatan ngarti jeung yakin iman kana ayana Gusti Allah eta akal goriji naon akal tobi'i mah ngan saukur mampu mikirna teh keur ngahasilkeun maksud hungkul eta akal tobi'i gitu. Model hayam teh pan lapar mah ngarasaeun nya tapi teu bisaeun mikir kumaha carana lapar supaya leungit mata hayam lamun teu seueuh di paraban kuno bogana sok cok corok neangan parab ka mana we hayam naon sabab hayam teu bisaeun mikir tapi ka hayam mah aya bogaeun rasa lapar eta hayam ngan teu bisaeun mikir teh si hayam teu bisaeun melapare tuh akal bogaeun mata lamun tiba di hiji jalma akal goriji kakurung eleh ku akal tobe'i sok aya bejana manusia leuwih sasar tinimbang sato pidauh Allah kal an'am balhum adol atanapi laulal ilmu lakanan nasukal bahaim saur Syekh Ibnu Athaillah parahna teh darengekeun memang arul ku urang Bandungannya ti mimiti jisim abdi lahir ke alam dunia nyunyuhun sirah anu ieu can pernah ngadenge hayam awewena bobogohan jeung hayam awewena can pernah ngadenge lalat hayam jago euneuk-euneukan jeung hayam jago deui tapi ti bangsa urang nu ngaranna jelema omong boga akal goriji tapi naha bet beja pabeja-beja carita geuning loba anu kitu berarti bener kal an'am balhum adol ngabandungan ku urang saumur hidup can pernah ngadenge doma bunuh diri bener teu cacakan teu boga akal tabi'i teh anu tadi ngan seukur ngasilkeun maksud tapi ti bangsa urang teu saeutik jelema anu bejana bunuh diri gara-gara stres mikiran kehidupan berarti bener laulal ilmu lakanan nasukal bahaim pentingna urang ngaji teh saperti kitu lajengkeun kana pangaosan nu kamari di dieu diunakeun eta tarif dina perkawis akal parantos cekap sakitu ge dah yajibu mayajibu pihaki ta'ala ta yajibu di dieu teh wajibna teh wajib akli
Naon wajib akli teh cek di dieu balik di ka tukang ka dieu tah. Fal wajibu huwal ladzi la yumkinu adamuhu. Wajib akli teh singkatna. Babar kabeh mah panjang teuing caritana. Naon hartosna perkara anu mungkin anu hanteu mungkin adamuhu naon eueuhna berarti tetep kudu aya eta wajib akli. Dina wajib akli aya wajib akli daruri aya wajib akli nadori. Keun eta mahnya dina babaran nu sanesna ieu mah sakieu we di dieu. Terus naon disebutkeun wa ma yastahilu disebutkeun mustahil akli mah huwal ladzi la yumkinu wujuduhu perkara anu teu mungkin wujuduhu naon ayana eta mustahil akli. Saterusna naon ari jaiz akli mah alladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu perkara anu mungkin ayana jeung eueuhna tah eta disebutkeun jaiz akli saperti kitu. Sami sadayana aya mustahil akli daruri aya mustahil akli nadori aya jaiz akli daruri aya jaiz akli nadori dina bahasan anu langkung lebarna nama. Janten walhasil goyatul amri talahus min ibaratil musonif sandriyin wal sandriyat sakur-sakur jalma di mana balik turboga akal sampurna wajib ngamarifatkeun ngayakinkeun nu sayakin-yakina dina hatena kana sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah sinareng anu unang di Gusti Allah. Aya sabaraha hiji cenah sifat nu wajib di Allah anu kapenak dalilna ku ulama ahli tauhid anu kapenak dalilna ku akal borijina ulama ahli tauhid dalil aklina atana pinaklina di dieu aya 3 pendapat. Hiji pendapat Imam Al-Asy'ari sinareng para muhaqqiqin ahli tauhid bahwa sifat nu wajib di Allah jumlahna aya 12. Mana anu 12 teh? Anu 12 tina salabiyah 5, tina ma'ani 7. Tina salabiyah kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi sareng wahdaniyah. Tina ma'ani kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Pendapat kahiji. Pendapat kedua saur Imam Abi Bakrin al-Bakilani sinareng Imam Harmain oge Imam Ar-Raji sifat nu wajib di Allah sadayana aya 13. Anu 12 sakumaha pendapat anu kahiji ditamihan ku sifat nafsiyah hiji nyaeta wujud. Pendapat anu katilu pendapat Imam Al-Maturidi Imam Sanusi sinareng Syekh Ibrahim Al-Bajuri bahwa sifat nu wajib di Allah sadayana aya 20. Anu 13 sakumaha pendapat anu kahiji sinareng anu kadua ditamihan ku sifat maknawiyah 7 jadi sadayana jumlah sifat nu wajib di Allah aya 20. Tahpikeun urang santriyin wal sandriyat jamaah sadayana kawajiban nguningakeun sifat nu wajib di Allah sadayana aya 20. Lamun dinadomkeun kieu ning nadomna sifat nu wajib di Allah sadayana 20. Sifat wujud kahijina aya Allah teh artosna teh aya Allah muhalna aya alam teh dalilna lamun Allah teu ayana si alam pasti eueuhna. Mudah-mudahan urang dipaparingan yuswa tiasa penak deui dina perkawis ngabahas sifat-sifat nu wajib di Allah. Mungkin pami dikeresakeun ku Allah urang lajengkeun kana sifat anu kahiji qauluhu ulama Syekh Ibrahim Al-Bajuri
minyaur fayajibu pihaki ta'ala al wujudu wallahu a'lam.